Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gus sakit Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam sing ditambih-tambih barokah, sing ditambih-tambih kabingah, ngalega sawah, ditambih-tambih mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak nama tarari. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati la islama illa ismuhu wa la qur'ana illa rasmuhu wa la masjida illa bina'uhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim Rabbana yassir lana umurana wa la tu'assir fa inna taysiral asir ilaika yasir nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu biwasfil uzmati ya Allahul mahmudu fi kulli fi'ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana amin wa tawil umurana amin wa sahih ajsadana amin wa kabayar hutangna amin wa kasetoran kiriditna amin wa balagir salakina amin wa sarolehah pamajikanana amin wa areureun nganjukna amin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil tarik ngaminana nagari ka harti mah doananya awal tahun kapihatur minangka bubuka sahur bismillah anu jadi sekar pangiring catur nah jadi tuturus laku muru sampurna ning rahayu banjaran jatining bagja alhamdulillah anu jadi panyinglaria jeung sum'ah anu ngagojo dina lelembutan manah panundung ujub jeung takabur kasanggakeun ka zat Allah anu maha ghafur tur ta anu maha luhur ngalangkungan tahsis iradatna Allah ngatanjizikeun urang sadayana ngariung mumpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga nyucruk galur sunnah rasul mapailacak para anbiya wasilahna ngalangkungan ieu acara itu khalus surur ngiring bingah ka keluargi besar madrasah diniyah takmiliyah al barokah dusun Cipeundeuy Kidul desa Cipeundeuy kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang oge mudah-mudahan ngariungna urang dina ieu tempat ngalap barokah sasih Rajab sasih Syaban malah mandar urang sadayana sing kakecretan syafaat kakecretan barokah dina ieu sasi kuwasilahna ngayakeun ieu riungan dina majlis anu pinuh ku barokah ibu bapak sadayana sing sarehat paranjang yuswa ditebihkeun cocobi balai para milik tur rizki anu arusaha sing arageun kauntunganana utara tani sing kapartik hasil karalabuah sholawat miwah salam anu mangrupikeun tahiyah thayyibah penghormatan anu sae pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana ani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abula wargina ka para sahabatna malah mandar mudah-mudahan dugi ka urang sadayana urang sadaya sing kenging syafaatul udmati mantenna jaga di yaumil akhir amin panata acara al mukarram anu kusim kuring dipihormat keluarga besar pun guru pimpinan madrasah diniyah takmiliyah al barokah pak kiai kali ibu sakola wargi para putra putri anu kusim kuring dipihormat ais pangampih aparatur desa Cipeundeuy kersana pun lanceuk Bapak Kepala Desa Kalirengrengan Teka Kantun Bapak Ketua MUI di atasan dugikeun ka bawahan usami hadir hapunten teu kasebut teu kasebat teu kasabit kusim kuring dipihormat Hadratul Mukarram para alim ulama wal juama bini sepuh para rawuh tuturus puhuturunan Bapak kalih ibu pamuda pamudi Teka Kantun para pendukung sinetron Ikatan Cinta Araya Neng Andin aya Aldebaran aya
Karek ningali Pak Guru tanu reuleuh geus tahun setengah teu lahiran. Stres mikiran saha nu merkosa adina padahal urang mah geus nyaho da si Iqbal nu merkosana teh nyabunya. Apal Bapak si Andin teu? Kuper pisan teu gaul akang mah Pak Kiai Kori uning si Andin. Gelis eta teh. Rame eta teh sinetron teh bapak-bapak mata arapaleun jam 5:30 dina SCTV Pak Ketua MUI aya sinetron Love Story di series. Angges jam 7 ditunggu karena ikatan cinta beres nanti 7:30 teh Pak Ketua MUI 7:30 ditungguan ku amanah wali beres nanti jam 10:30 we ka diturunna teh si Idoy si Aceng si Akung dunia terbalik sinetron anu tidak ada akhir. Selek sababaraha tahun apalan cenah cek si emaknya apa mah da abdi geus ngareret kana TV 2 jam setengah we dasar wawahe kaos ibu da beuki nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah satu acan sim kuring kedalisan panjang lebar cumarita nedapana wakuf nu saageun-ageunna boh pilih kedalisan sim kuring kirang malapah gedangna teu puguh entep seureupna lepat silana ane prok awon emokna teu sapuk turta teu sapagodo sareng mamanahan para wargi wabil khusus nu aya di ieu desa hapunten anu saageun-ageun. Bilih aya kebiasaan sim kuring anu kirang tata titi duduga priyoga nedapana waku dinangtos paku lain ladang lain belalang sim kuring tandang di desa Banjarsari ngincekeun sampean di desa Cipeuneuy aya beda basa beda kebiasaan beda carita hampura. Mun bahasa sim kuring rada heuras maklumeun bapak da abdi mah lalaki boga nu heuras. Kang Yaya sarua da boga nu heuras. Duka lamun geus lepet. Lamun sim kuring rada kasar hampura ece da abdi mah makhluk kasar. Da makhluk halus mah moal aya nempel meureunnya. Bini sepuh para rawuh tuturus puhu turunan payus tur pantes lamun ieu pangaosan ku urang dikawitan heula ku majelis doa ala barokah dina sasih Rajab dina sasih Sya'ban peryogi kauningan ku urang sadayana wirahna dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'bana syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Sasih Rajab sasihna Allah sasih Sya'ban sasihna kami cek Kangjeng Nabi ari sasih Ramadan sasihna umat kami. Jadi tinangtos tilu sasih anu tersusun ieu Rajab Sya'ban barokah barokahna ageun pisan. Mangga urang kawitan heula ku ngadoa da sim kuring teh kasamaran tenjo Pak Ketua MUI breh datang ka dieu teh ningali bapak-bapak ibu-ibu pamunteuna teh gareuneuh siga nu keur baringung Pak Wu padahal da geus narima bansos meureunna. Apal abdi oge ece da ibu teh keur butuh kudu doa duit. Kapan urang terek kami mimitian doa nah jadi kana duit ieu teh. Ibu teh keur butuh ku doa, tah mangga urang sasarangan ngadoa dina sasih Sya'ban ieu tinangtos ieu ge disarengkeun sareng peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Saur Pak Kiai teh sok sanaos tos rada leuwir tapi da teu aya lepatna. Mudah-mudahan ku wasilah ngadoa ieu teh urang sadayana balik ka imah tinangtu sing loba dulur Pak. Sing loba dulur. Tah kakarek bah ngadoa entos dulur loba mata pasti geus ngadoa jeung loba dulur mah bakal loba anu mere doa cek. Kita erekan ngaji teh teh saralah wae geus duit wae duit ya sim kuring jauh di Jugjug angang di teang lain lantung tampu laku lumampah tanpa sejak di Banjarsari datang ka Cipeuneuy teh dangkap ka dieu seja milari amal geus amplop wae geus duit wae disebutan teh tapi da beuki nya usaha nu teu beuki duit da marukankeun zaman kiwari teu boga duit riweuh leres nya memang aya paribasa duit lain sagalana tapi da sagalana butuh ibu duit hayang duit
Priyogi duit, beki duit. Kemana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, hanyalah duit yang dicari. Duit, duit. Nah, tenanan ce, sok lah bekaskeun, tong dikeun jeung abdi mah. Bisi setruk. Sok we bekaskeun mumpung keur ngariung pengajian ngaberang-berangkeun pikiran daripada di imah ngadaweung kieu coloho mata simeuteun. Coba baluang ku pikiran segala rupa. Mana minyak naik. Enog naik, kolor morosot, susu hargana teh ngagayot. Kacang kadempet riweuh lah. Terus kerja lah pokoknya mama. Para pejabat dan konglomerat ngarurus rakyat mareunang sintarice. Para pendidik pegawai negeri ngarurus budak butuheun. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun. Para petani indit ka sawah mamanggul pacul neangan. Belut duit di mana? Di sawah mau duit. Karena usaha ke Jakarta ke Bandung hari di sawah aya duit patuh. Jangan belut jeung bogo di sawah. Duit we hayo. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing sarehat paranjang yuswa ditebihkeun cocobi balai pandemi wabah anu teu dipiharep ku urang sadayana sing sarehat ibu bapak. Mudah-mudahan sing dihindarkeun ku Allah tina sagala rupa cocoba balai anu baris tumiba. Kalayan anu arusaha mudah-mudahan sing arageun kauntunganana. Utara tani sing kaperetik hasil karala buahna. Memeniti karir mudah-mudahan sing langkung-langkung ningkat karirna. Keung, ketir, miris ningali kaayaan zaman kiwari. Corona, Delta, Omikron, Politron, Tarason. Isariweuh poe ku. Eueuh wabah harga naik. Ya Allah Rabbul Karim. Bapak ayat 2 perkara saur Ibnu Abbas urang sadayana hayang terhindar tina musibah. Nomor kahiji amanun nabi, nomor kedua wabaqiyal istighfar. Hiji supaya urang ditebihkeun dijauhkeun ku Allah tina sagala rupa musibah jeung cocoba teh amanun nabi. Undang ruhna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka payeuneun urang tah eta nu bakal nyafaatan urang, eta nu bakal nyalametkeun urang, eta nu bakal ngahindarkeun urang tina sagala rupa musibah. Kumaha carana ngundang Kangjeng Nabi dan Nabi geus teu aya sumpingkeun ruhna Kangjeng Rasul ka payeuneun urang ku ngalangkungan aosan sholawat. Singgartol maraos sholawat malah mandar urang sadayana diangkeun janten umatna kenging syafaat timantena jaga diomil akhir pon kitu deui zaman kiwari. Amin ya Allah ya Rabbal. Tepati-pati jalma nyeurkeun maos sholawat tan wande eta jalma teh keur ngundang ruhna Kangjeng Rasul sumping ka payeuneunana eta nu bakal disalametkeun ku Allah. Shallu ala nabiyya Muhammad Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bibarakati shalawatina wa sallimna min corona salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah
alam dunia alam dunia geus paciweuh musibah datang reuyeung nu maksiat beki macet nu ibadah beki Salatullah ala toha rasulillah Salatullah Habibillah dunia tereh kiamat hayu urang gancang tobat ku istighfar jeung sholawat ngarah corona gancang minggat Salatullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah tobat ulah dinanti bisi bapak kaburu tobat ulah dientar bisi ibu kaburu Salatullah ala toha rasulillah Salatullah ala yasin habibillah tobat ulah dingke bisi kaburu jadi bangke tobat ulah diundur bisi kaburu di Salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi ya Muhammad amin ya Allah ya Rabbal. Kadua ibu anu bisa ngalengitkeun ieu wabah musibah bencana cocobi balai wabah qiyal istighfar seurkeun maos istighfar dawuhan Rasul man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu saha jalma anu nyeueurkeun maos istighfar Allah bakal ngajadikeun tilu perkara keur eta jalma hiji min kulli dhiqin farha
bakal dikeluarkan segala kesempitan tina hirup, dibukakeun Pak leungit kesempitan jeung kasusah hirup teh. Nu kadua wa min kulli hammin makhraja, bakal dikeluarkeun tina kabingung kasusah anu tumiba dina kahirupan urang. Nomor katilu warazaquhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal narizkian urang tina jalan anu teu disangka-sangka. Mudah-mudahan ku wasilahna ibu sareng bapak nyeurkeun maos sholawat, nyeurkeun maos istighfar, urang sadayana sing dipaparinan barokah ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Teraskeun Bu. Moal capek ibu. Moal keun wae da gogoda mah pasti aya wae. Setiap jalma nu melak pare pasti sok bijil juput, tapi lamun melak juput mah tara bijil Pak. Pare leres Bu, rek melak hade masuk datang gogoda marukankeun di pangajian eueuh gogoda loba jurigna teh. Eta teh aya gugulantungan wae dina bibir mata aya tepikeun kasoca tun patuangan kam bujur kas dan diuk wae kapan ece jeung akang teh tahan teme ramesol gitu. Mata kejanten kapastian Pak Ketua MUI jalma anu lila diuk di pangajian mah bujurna didedetkeun wae pasti datang ka arimahna teh garadehi dayah ece garadehi tut ti mendi ai beres pangajian garadehi tut mata gede hidayah mudah-mudahan keun we da gogoda ngaranna ge cenah cenah teu diburuhan ujang ih ece di mana-mana ge rumus buruh mah kumaha gawe lamun gawe lila jeung capek pasti buruhna oge gede. Ari ibu mah tiban ditanya Bu Pak Kah Kulan heuh nya buruhna oge berkat keresek hideung jero nana teh plastik herang aya bolu 2 siki ulen sasiki wajib 2 beres pangajian teh heueuh dijarincing tanu kitu ngaranna berkat bah. Ari anu dihareup mah nu nyarita pasti buruhna gede naon ditinjingna dus naon cek dus ulah ngirik kanu ngaji mah kapan cek tadi ge kumaha gaul gitu daerah sing kuring lamun heuh mah Pak Ketua MUI Pak Kepala Desa mulang ti Cipedeui teh ngajingjing keresek bodas turun teh di Ciawi luar aya rona cek rona teh tas tahlil ti mana Pak Jengan kapan nu era nama lain abdi da pasti Paku Cipedeui jeung Pak Ustad Kori mun cek abdi teh tas ti Cipedeui nya mana jauh-jauh aya tahlil cenah ka Cipedeui. Jadi dia oge aya mun cenah tahlilan mah tah matak bisi disangka tas tahlil wayahna balik teh teh kudu dibahanan apalah aduh ampun aya ibu-ibu geus duit we geus amplop we geus dus we itu disebutkan. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kang tenangna hirup manusia kumbuh kumelendang di alam dunia teh ece kade lain pedah sagala rupa aya lain pedah sawah lega pamere salaki loba tapi urang hirup di alam dunia bisa tenang keur ibu-ibu lamun ibu bisa narimakeun pamere salaki sakumaha wae. Bapak hirup tenang di alam dunia lamun urang bisa syukuran qanaah ngarasa cukup karena rezeki nu geus dibikeun ku Allah ka urang. Tenang. Lain kade mah. Cici, kokom, edoh, titin, Dimas. Senangna tenangna manusia hirup di alam dunia lain ku pedah pamere salaki loba da percuma pamere salaki loba sare dina kasur busa. Dahar di warung Ampera dengeuna beuleum lauk nila caina Aqua piringna merek Vicenza sarena dina kasur busa mobilna Innova motorna Honda HP-na Nokia da percuma ece teh dahar teu mirasa sare teu tibra kalebah salaki kagoda kurana bener teh ceuk matak mendingan keneh tarimakeun ngarasa cukup ka salaki anu geus mere rezeki nu geus mere ka urang.
salaki mere 1 juta alhamdulillah, mere 500.000 alhamdulillah, masihan 100.000, masihan 50, temasihan aya Pak RT di dia. Akang saur Kangjeng Rasul arbaun min sa'adatil mar'i, aya 4 perkara bagjana manusia hidup di alam dunia. Hiji almar'atus sholihah, ngagaduhan bojo anu soleh. Nomor kaduana wa auladuhu abroron, ngagaduhan turunan-turunan anu saroleh-sarolehah. Nukatilu wa khalaqahu sholihin, sok resep cacampuran riungan jeung jalma-jalma soleh. Nuka opat wa razaqahu fi baladihi, babari neangan rezeki di lemburna. Bagja bungah manusia lamun ngagaduhan anu 4 perkara eta. Pamajikan soleh, barudak saroleh-saroleha, sok diriungan jeung jalma-jalma soleh, babari neangan milik jeung rizki. Lobati yud lobadu laras bu aya RT di dia. Cung nu mana Pak RT? Moal naros Pak Ketua MUI, moal naros Pak Kepala Desa, moal naros Pak Ustad Kori. Naon sababna? Pak Kepala Desa sibuk di kantor ngaminis ngordinir anggotana. Bapak Ketua MUI paling pernah oge jeung ibu di masjid. Pak Ustad Kori sami matang abdi marek nanya RT dan nu apal seluk-beluk kaayaan warga masyarakat Cipeundeuh Kidul pasti RT na. Nu mineng panggil jeung masyarakat pasti RT na. Pak RT jawab sing jujur, keur ngaji si RT kada ieu teh awas. Jawab sing tarik RT, aya teu kira-kirana di dieu ibu-ibu nu salakina rek init ka sawah isuk-isuk duduk kuy cetok geus dipake pacul di jingjing, palebah rek ngaliwat kana lawang panto dapur ningali pamajikan geus nangtung dina lawang panto dapur. Buukna panjang ngarumbay hideung meles galing muntang, tarangna teh jamen terangan halis teh ngajeler pae, socana cureuleut damisna ngagula sapasi ibarat katung biri, pangambungna awung-awungan lambena jeruk sapasi, gadona endog sapotong tak wayangeun panangan ngagondewa ramona pucuk eurit. Imbitna dempak biola cangkeng lenggik ngadang papanting, wedakna 3 cm setengah, dipun setikna burahay senyum ngagelenyung merekah mengundang gairah. Salaki ngaliwat kana lawang panto dapur, kerawak leungeunna dicekal. Kontoyong 5 meter tina lawang panto dapur digerowandi ku pamajikanna teh RT, papa goodbye baby. Aya RT nu ditu di dia tahu weh. Tah eta teh eueuh bapak-bapak nu aya ge dina sinetron. 10 meter salaki tina lawang panto dapur ditetep ku ibu dibarengan ku hariring anu ngagelenyung. Gorowo cek pamajikanna teh selamat jalan sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang, macam-macam godaannya setan, restu cintaku padamu, oh pujaan. Eta salaki pangarsa bari ngalieukeun di awak, pacul dibalankeun, hirilik lumpat panyodorkeun leungeun. Oh saebah tatangana ti kidu rabul ti kaler gehegel ti wetan ngantai Pak, ti kaler ngincit ti kulon ngincit kabeh haronghok ka pagar imana teh cara lohong iraha gelona. Aya RT begitu di dia tahu tak percaya. Wanci asar sahareupna waktu maghrib salaki ngagandong kantong dijieul jejer ka tukang, bari anteng-antengan nu leungeun nu katuhu ngajingjing lauk anu kenca ngajingjing karesek hideung. Pamajikanna teh geus nangtung senyum ngagelenyung merekah mengundang gairah dina lawang panto imah. Tadi isuk-isuk mah pameunteut wedakna 3 cm setengah, murid mah ditambahan jadi 5 cm. Dipen setikna beureum sore mah rada dimatchingkeun jeung baju jeung calanana. Bajuna beureum calanana hideung, matak bibirna ge nu luhurna beureum, handapna hideung.
salaki encan-encan acan encakeun sumpu dina terlas imah kakarege clek srilik pamajikanna lumpat digabruk sampeanana dipangmukakeun sendalna dicepeng pananganna aya kang nu kitu kira-kira di dieu geus eueuh diwa Allah Rabbul Karim. Kang, atuh rek nanya deui ka Kang teh heug beres natepan berjamaah isya ti masjid blak mukakeun panto imah pamajikan teh geus dangdan anu endah. Bajuna menang nyemprot nyak seungit pas gek teh akang dina kursi disampeurkeun slow dihareupeun teh cai susu sagelas gek ibu salik sidak ketunggal digigireun akang pok ece teh naros kanu jadi salaki bapana dina wengi ayeuna aya priyogi teu aya ka abdi aya nu kitu ka boro-boro sia bapana teh pangih jeung malam Jumaah boro-boro susukaan teh boro-boro beunang dirampa kakarek ditoel geus dipepeskeun leungeun salaki teh hareulang ararat bayeung arapat Allah Rabbul Karim batak salaki teh boro-boro betah di imah teh gawe teh ngadaweung di posrona hujan ngaririnci kusum tiris salaki teh ngagaro tante nyaliksi kutu bari eueuhan si harudung sarung batur eueuh kuatir pikawatireun salaki teh ya Allah ibu kumaha cek salaki teh dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini si emak di tukang beli colohok aku lagu naon eta teh cing mah moal ngarti mah lagu budak ngora judulna teh Buih Menjadi Permadani ampun balik ka imah da boro-boro bisa ngeutupan teh ieu marajeun di bawah susukaan dae ku salaki awak teh bau seblak karedok leuncak bawang beureum surawung kabeh dibalurkeun ieueuh bo hiji tah kabunga hirup manusia di alam dunia teh dina nalika ngagaduhan bojo anu solehah nu kadua Pak di mana ngagaduhan turunan anu saroleha nu mawi pantes Allah ngadawuh al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala harta putra eta janten perhiasan keur urang hirup di alam dunia saha nu teu bangga Pak boga budak leres Pak cacak-cacak budakna salah keneh oge dibela keneh ku kolotna mah komo lamun budakna budak anu soleh da sok loba keneh kolot anu budakna salah dibela keneh leres Pak eta teh bakat kureus bakat ku bangga boga budak teh da meunang hese kan hese eta teh budak teh ya Allah Rabbul Karim hese keneh nyieun budak jeung ngurus sawah palebah kumaha kitu bapak teh hese keneh nyieun budak sok tingali da realita nu aya bukti nyata akangnya ka sawah mah tepikeun karak baju rak calana ari rek nyieun budak mah tepikeun ka baju poho calana garas bu tingali we sinada jeung sinadi 10 tahun rumah tangga kapanan teu boga budak we leweh we jebleh pamajikanna teh datangkeun ka ina ti mimiti kuring inget eta tahun 87 datangkeun ka ina lagi 10 tahun we hantum teu ganti-ganti pan teu boga budak mah teh bangga tapi kade bukan hanya sebatas kebanggaan di dunia unggul wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbik Pak anu dipiharep ku urang teh amal soleh anu langgeng amal soleh anu salawasna kapimilih ku urang naon diantawisna amal soleh anu bakal kapimilih ku urang jaga dugikeun ka alam mahsyar anu ngocor wae ganjaranana ka urang diantawisna doa ti para putra putri anu soleh
sareng mal harta anu disodakohkeun ku urang dina jalan kasaean. Numawi mudah-mudahan naon wae anu parantos dicurah limpahkeun ku ibu kalih ku bapak anu murang kalihna kaleresan ngaraos di MDA Al Barokah teras ayeuna ngaraos di dieu mudah-mudahan harta tanagi emutan materi anu parantos dilimpahkeun ku ibu kali ku bapak sing digentosan ku Allah anu berlipat ganda amin. Daroakeun Pak Kiaina kula wargina mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana sing parat milik tur rizkina pon kitu deui bapak kali ibu oge mudah-mudahan sing sarehat digampilkeun ku Allah milik rizkina dihasilkeun sadaya pamaksadanana digampilkeun sadaya urusanana amin ya Allah ya Rabbal. Ibu nu katilu kebagjaan kabungah urang hirup di alam dunia tepa wa kholatuhus sholihin sing resep cacampuran sareng jalmi-jalmi anu soleh. Dawuh Imam Syafi'i uhibbus sholihin wa lastu minhum la'ali an anala bihi musyafa'ah. Pika resep, pika cinta, pika asih jalmi-jalmi anu soleh. Naon sababna? Sabab urang teh butuh ridho jeung doana ti jalmi-jalmi anu soleh. Laras Bu? Laras Bu? Itu Pak. Atuh milih kana kaayaan di zaman kiwari Pak da pangintenan ieu teh ngalangkungan kodo sareng kodarna Allah tinangtos pakuhu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah parantos naksiskeun ngalangkungan iradatna ditanjizikeun ku kudratna. Corona can leungit keneh wae nyakeun wae da pasti moal semata-mata Allah nurunkeun eta panyawat upami ku anjeunna teu dicandak deui. Urang ngadoa we ka Allah da anu tiasa ngaleungitkeun eta wabah di alam dunia iwal ti Allah azza wa jalla. Laras Pak. Laras Bu. Rek satekah polah kumaha wae oge syariat dohir ku urang dilaksanakeun teu nya can waktu mah nya can waktu we laras Pak. Sabar sing salabar. Masya Allah ibu bapak teu sabar-sabar deui ngandangan di zaman kiwari lamun teh mah urang teu siga tadi teu boga rasa ngarasa cukup kana rezeki nu geus dibikeun ku Allah ka urang Pak riweuh sim goring emut Pak. Maos hiji kitab aya papatah Sufyan Ats-Tsauri sabaraha abad kapengker Pak Ketua ini. Hiji sahabat nyarios anjeunna ka Sufyan Ats-Tsauri. Ya Sufyan Ats-Tsauri kuring menta wasiat menta papatah ti anjeun. Keur bekal hirup kuring cek eta sahabat. Cek Sufyan Ats-Tsauri hadzal zaman sukut waluzumul buyut warido bi alqut ila ang tamut. Hada zaman sukut waluzumul buyut warido bi alqut ila ang tamut. Ibu mah ingat teh ut kayut we. Oh cenah cek si mak jorok pisan kasar pisan ante jorok ke cabi mah da kayut mah eta mah bahasa Sunda. Kumaha siapul kalam jorok teh teu namanya Pak. Leres nya da aya dina istilah bahasa Sunda menang nyokot tina kata kanyut dirasa. Kanyut kunang. Laras pepernian wadah duit nini nieun tina kain tuluy dikaput ngaburayot asupkeun duit receh eta disebutna kanyut kunang. Aya deui istilah dina bahasa Sunda kanyut napunu istilah sebutan kerjalma anu borangan. Kanyut natarang istilah kerjalma anu eraan. Aya deui anu leumpangna egang sasarung we nu kitu burun kanyut. Awewe dikawinkeun karek 8 bulan nu kitu weureu kanyut.
tuh barudak di tukang renyul tuh baju baroda sungkul teh tadi disebutna tai ampun ala rapal karena itu kanyut lah pokoknya nama bo papantah Sofyan Az-Zawri hada zamanus sukut waluzumul buyut cek Sofyan Az-Zawri sababaraha abad ke tukang pak kepala desa ieu zaman anu dituntut aranjeun kudu cicing mistik kudu caricing di imah warido bi'alku tarimakeun sing ridho kana rezeki nu geus dibikeun ku Allah dina waktu ayeuna ila ang tamu dugikeun ka maot eta papatah teh lamun dilenyepan kurang kang sababaraha abad ka tukang cariosan Sufyan Az-Zawri teh nah da lamun dilenyepan ka Kiai Ojo da kaalaman kurang ayeuna geus sok leres Pak iya nu disebut hada zamanus sukut ayeuna zaman ditaritah caricing da kudu caricing we bapak teh mata eueuh deui Bu warido bi alqut sing ridho sing bisa ngarasa cukup kana rezeki geus dibikeun ku Allah ka urang dan neangan anu gede eueuh jeung hese leres jeung di lamun ayeuna bandinganna Pak kana kahayang da moal aya tungtungna yakin eueuh tetela kaayaan harta anu loba jeung gede teh lamun kurang disandingkeunana kana kahayang geura sok da kahayang mah eueuh eureuna tetela eta kahayang aya eureuna lamun kurang teu dituturkeun da jalema teu salah paboga kahayang normal jalmi gaduh kahoyong normal eta mah fitrah ti Allah tapi ketika eta jalma nuturkeun kahayang teh eta nu salah tak tong dituturkeun wae lamun urang nuturkeun we kahayang mah eueuh tungtungna baheula apa rumah tangga jeung ibu kapan kakarek sataun boga cita-cita hayang kabeuli motor hiji nambahan jadi 2 tahun kawin teh jeung bapana pok nyarita teh bapana cenah ke mah beli 2 motor teh wang hiji ewan geus kabeuli motor 2 kahayang teh naik deui jadi hayang meuli mobil itu kan eueuh urutna eta deui sok rarajenangan geus kabeuli mobil ibu teh gini kan sok eueuh gawe kasar teh bapak nangke mau beli kereta api kahayang terus jadi lamun dibandingkeun jeung direndengkeun anak urang ugeran anak kahayang mah taya tungtungna Pak laras Bu yuk urang Bandungan wang lenyepan kaayaan di zaman kiwari naon substansi atanapi isi tina ayana ieu corona tetela ieu teh akibat tina sabab anu ditimbulkeun ku urang sadaya rumus nu namina sabab teh para santri sok diaraji dina kitab Sanusi ari sabab teh Pak ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud nu disebut sabab teh pakuwu hiji perkara anu misti di mana sabab eueuh maka akibat pasti eueuh tapi teu misti paketua emui sabab aya akibat kudu aya wae teu kudu eta teh sepanjang taat kuliah mah bener lamun sabab aya pasti akibat aya lamun sabab eueuh pasti akibat eueuh cek pemikiran urang eta mah kan da teu kitu anu pasti mah Pak di mana sabab eueuh akibat pasti eueuh ngan sabab aya teu misti akibatnya kudu aya bisa jadi Pak sabab aya akibatna eueuh mana buktina ece rieut sirah bojo bapak rieut sirah kan agang geus bolak-balik ka warung meser modrek meser obat rieut geus ku oskadon we geus ku paramek we geus dileueut eta obat teras didorong ku cai haneut diteleg ku ibu tilu poe teu cager we rieut sirah teh Kang ieu nu jadi pamajikan geus keder bawa ka puskesmas teu cager keneh wae panasaran cenah mana wang bawa we ka RSUD Sumedang datang teh ka RSUD Sumedang cek akang teh pa dokter rongsen wae panasaran abdi mah geus beak-beak ka ieu pamajikan gering wae palebah di rongsen ku dokter kaluar foto rongsen teras dibeberkeun bapak
bojo bapak teh teu aya panyawatan dan nu aya dina fotorongsen teh sanes bentuk panyawat, aya gambar kulkas, gambar motor kan, gambar TV, tah eta mah masih ngadahar bodrek sanebet ge mah cager-cager. Aya sababna nama keur nyageurkeun eta ieu teh nuang obat, tapi da akibatna eueuh Pak. Leres Pak. Mata teu mesti sabab aya akibat kudu aya wae, da bukti aya geuning sababna aya tapi akibatna eueuh. Ngan anu pasti mah di mana sabab eueuh akibat eueuh. Urang balikeun ieu corona teh sabab tak akibat. Cek pandangan urang mah seolah-olah ieu teh siga sabab. Nu ngajadikeun sabab, wah gara-gara si corona salaki tepikeun ka teu daya usaha. Gara-gara si corona sakola jadi teu bener. Siga jadi sabab ieu teh. Padahal teteh lah hakikatna di pandangan Allah mah ieu teh akibat tina sabab anu dipigawe ku urang. Mana buktina? Allah ngadawuh dina surat Al-Hujurat, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Saur Allah, nah kuring nurunkeun siksaan ka aranjeun. Lamun aranjeun resep syukuran jeung ariman mah ka kuring. Tetela Pak ieu bisi jadi sabab karena urang tara syukuran ka Allah karena rezeki nu geus dibikeun ku Allah ka urang jeung urang lemah iman. Bisi nu nimbulkeun ieu kabeh teh gara-gara eta mangga urang balikeun ka diri masing-masing sabab teu aya di nu tiasa ngawaler kana eta pertarosan iwal ti urang. Mawi saur Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin Pak, lamun jalma hayang apa, mun urang hayang apa, naha diri urang teh jalma anu dipikarido ku Allah, tajalmi nu dibenduan ku Allah. Cek Imam Ghazali jawab ku diri sorangan, urang sok resep cicing dina tempat anu dipikarido ku Allah, ta sok resep cicing dina tempat anu dibenduan ku Allah. Entos we eta waleranana. Mun urang meureun sok resep cicing dina tempat anu dipikarido ku Allah, ciri eta alamat cek ulama urang jadi jalma dipikarido ku Allah. Tapi lamun urang teu betah dina tempat anu dipikarido ku Allah, naudzubillah bisi eta teh jadi ciciren keur urang kabeh, urang jadi makhluk nu dibenduan ku Allah. Hoy urang uikeun di kana pertarosan tadi, cek Allah naha kuring nurunkeun adab, naha kuring turunkeun siksaan, wabah bencana ka aranjeun, lamun aranjeun resep syukuran yang iman nah ka kuring. Bisi ceu ieu tah nu ngakibatkeun teh. Da tetela lamun dilenyepan ku urang dawuhan Kangjeng Rasul, sayati zamanun ala ummati la islama illa ismuhu wala qur'ana illa rasmuhu wala masjida illa bina'uhu. Cek Kangjeng Nabi bakal datang di golongan umat-umat kuring ke di akhir zaman. Hiji, la islama illa ismuhu. Pak, ke di akhir zaman teu aya Islam, nu aya tinggal ngaran. Hakikat Islam teu aya, tinggal ngaranna we wungkul. Aya ngaranna mah dina KTP Islam, Islam, Islam. Ngaranna mah aya. Tapi hakikat keislamanna teu aya. Ji, naudzubillah. Summa naudzubillahi min dua ibu cek Kangjeng Rasul engke di akhir zaman bakal timbul di golongan umat-umat kuring wala qur'ana illa rasmuhu, teu aya pakuwu Quran, nu aya tinggal tulisan wae jeung mashaf ngabaragu. Pageut wae mung di masjid Narangalang wareuteuh we dibuka dibaca tara komo bari najang diamalkeun eusina. Nu katilu wala masjida illa bina'uhu, cek Kangjeng Rasul tingali engke di akhir zaman di golongan umat-umat kuring, cek Kangjeng Rasul teu aya pak masjid, nu aya tinggal bangunan-bangunanna we mardah eusina nama leres. Entak tadi kagagas kudu sambutan ya Allah Rabbul Karim bingah cek kepala desa. Da intihan teh ieu teh budaya sepuh urang kapungkur ayana di kieu teh leres. Ieu teh keur ngabuktikeun dawuhan Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qad wa
rohum. Ieu teh atar. Can Allah kuring bakal ngahirupkeun perkara tinu maut. Tinu tos maraot ibu. Ieu teh ibu sareng bapak teh keur ngahirupkeun perkara tinu tos maraot. Sepuh-sepuh urang, guru-guru urang nu parantos dipayun mulih ka rahmatullah. Zaman kapungkur, ayeuna panggungna, ieu mah geus daya, baheula mah geuning make awi keneh. Nya, leres. Neluhur balo. Musolana baku talupuh keneh. Marake bilik geuninganan. Pangajianana baheula make cempor. Barudak ayeuna moal nyahoeun damar teh. Desian ku minyak lantung, ngabul hideung geuninganan ka luhur Pak Kiai Ojo. Tak beres teh pengajian, teu guruna teu muridna, kaluar teh geuninganan ti Tanjung baheula mah Pak Kepala Desa harideung yang irungna. Ayeuna mah caraan ku listrik. Mudah-mudahan ieu atar, ieu kebiasaan sepuh-sepuh urang kapungkur anu diteraskeun ku urang 5 tahun kapayun, 10 tahun kapayun, sababaraha tahun kapayun biasa diteraskeun ku turunan-turunan urang para putra-putri putu anu saroleh-sarolehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ieu karena hirupkeun atar teh sok tinggal kan masjid bangunan marga tapi eusinanya kitu-kitu keneh baheula terusum bilik kalupuh da sieun dugrug nu ngeusianana aki emo deui aki oci deui masjid geus alus anger keneh we eta pemain inti nana teh pemain cadanganana nya kadang-kadang sok aya duaan tiluan eta oge lamun teu hujan lamun teu halodo lamun teu laleueun itu datang umawi nala lemrak mulai maruncul ayeuna teh Pak. Masya Allah Rabbul Karim bisi adu ngakibatkeun ieu sadaya teh karena nu tadi urang lemah keimanan aplikasi tina kaislaman rukun geus teu dipigawe naudzubillah summa naudzubillahi min mawi ka Allah mah skenario na teh konsep punten nambut bahasa ampun paralu naudzubillahi min dalik nyarupakeun Allah sareng makhluk aya santri di dieu naon sababna Allah mamukhalafatu bil hawadis laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir ngan ieu mah minjem bahasa we da skenario Allah mangonsep pakuhu Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun ditingali jeung ditilik tina ukuran waktu terjadinya Isra Mi'raj na Kangjeng Nabi teh ibu 10 tahun sabada Muhammad diangkat jadi rasul. 1 tahun sadaacan Muhammad hijrah di Mekah ke Madinah. Lamun ditingali tina ukuran waktos Pak. 10 tahun sabada Muhammad diangkat jadi nabi, 1 tahun sadaacan hijrah. Tangtos aya korelasi Pak, tangtos aya hubungan antara Isra Mi'raj sareng hijrah. Naon ya pertarosan ti urang isyarah ti Allah anu kudu digali ku urang kok Isra Mi'raj heula saatos Isra Mi'raj nembe hijrah 1 tahun kemudian urang guar Pak ieu skenario Allah patali sareng hadis anu nembe pangarsa Pak Isra Mi'raj tujuan Allah nga Isra Mi'raj jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji sebagai yufarrih keur ngabubungah keur ngabeberah manah Kangjeng Nabi anu dina waktos harita nuju aya dina kaayaan sedih pangarsa sabab Kangjeng Rasul dikantunkeun ku 2 jalmi tercinta bojona Siti Khadijah sareng mamangna Abu Thalib sedangkeun 2 jalmi eta teh sebagai tameng mental sebagai pelindung Kangjeng Rasul ti mimiti alit dugikeun ka anjeunna diangkat janten Rasul Abu Thalib eta pa anu ngalindungi jiwa na Rasul Siti Khadijah ibu anu mendampingi Rasul baik zahir maupun batin dina sataun rejeun 2 jalmi pika cinta ku Rasul Siti Khadijah sareng Abu Thalib ngantunkeun pangarsa sedangkeun priya minta uninga Bu ada ya buaya Bu Kangjeng Rasul teh dina waktos nikah ka Siti Khadijah mah Pak bojo nana teh hiji
Siti Khadijah hungkul Pak Ketua MUI henteu ngawayuh. Siti Khadijah ngantunkeun Rasul nikah ka Saudah binti Jam'ah. Nuju nikah ka Saudah binti Jam'ah Rasul ngawayuh ka Siti Aisyah. Jadi waktu nikah ka Siti Khadijah mah Rasul teh gaduh istrina hiji. Siti Khadijah hungkul atunya tangtos we. Rasul teh sedih dikantunkeun ku bojo anu paling dicinta. Nya sami wae jiga bapaknya dikantunkeun ku ibu, boro-boro ditinggalkeun ku ibu. Salamina geuning ditinggalkeun ngalongok incu we saminggu ka Sumedang bapak teh langlang lingling teu puguh. Ngeueupan guguling asa ngeueupan daun pulus. Yuk dina kasur empuk kasadieu kira daun pulus. Luas leos kaditu kadieu jiga hayang neangan sayang. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Cepat hafal akang lagu nanti. Hafalkan abdi dia menang 3 poe deui. Setulus hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira, gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu pergi, tak ingin bila harus terjadi. Kemalan kumana tadi Sumedang bari nyeusehan calana budak. Oh sapaehan. Wow. Rasul sedih dikantunkeun ku bojo tercinta, dikantunkeun ku mamangna Abu Thalib anu ngarawat anjeunna. Hiji tujuan Rasul Isra Mi'rajkeun, tujuan Allah Isra Mi'rajkeun Kanjeng Rasul. Kadua, tujuan Allah Isra Mi'rajkeun Kanjeng Nabi itu keur ngabangun jiwa kamanusiaan Muhammad supaya ngagaduhan mental anu kukuh, pengkuh, kokoh, teu endang kaanginan, teu unggut kalinduan. Nyabuktos kan pangersa ketika Rasul dikantunkeun ku bojo tercinta wae manah Rasul gundah, manah Rasul galau baku. Berarti mental kamanusiaan Rasul masih kene lemah dina waktu sarita. Mata di Isra Mi'rajkeun ku Allah keur ngabangun jiwa kamanusiaan, keur ngabangun mental spirit supaya Rasul ngagaduhan jiwa manusia anu pengkuh, kuat batina, kuat fisikna. Teras setahun kemudian Rasul dipiwarang hijrah ku Allah di Mekah ka Madinah. Naon tujuanana Pak? Allah miwarang hijrah ka Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah ka Madinah. Tujuanana Pak keur ngawangun masyarakat madani supaya janten insan kamil manusia anu sampurna anu asup kana agama Islam secara kafah. Eta tujuan Allah miwarang hijrah ka Kanjeng Nabi Muhammad keur ngabangun masyarakat madani, cek bahasa pun guru teh mah civil society. Ngerti aja? Ngerti teh mah cuy? Tong make bahasa jurig betul. Bahasa urang ku aya lah mengerti. Keur ngabangun masyarakat madani supaya jadi manusia anu sampurna asup agama Islam bari pengkuh. Eta tujuan hijrah Pak kacipta itu. Lamun Rasul teu acan di Isra Mi'rajkeun ku Allah tiba-tiba dipiwarang hijrah di Mekah ka Madinah. Sedengkeun tantangan, rintangan, godaan anu bakal dipayunan ku Rasul ketika hijrah itu begitu agung Pak. Luar biasa. Mata lamun mental kamanusiaan nemble, lemah, alay, lebay, cek bahasa barudah teh. Riweuh Pak. Rek nyebarkeun ajaran Islam teh. Sim goring emut pangersa. Hapunten Pak Ketua MUI.
Presiden Republik Indonesia anu kadua Bapak Presiden Soeharto tipayun kantos ngeluarkan program Nawacita. Nawa itu 9, cita itu harapan. Di Nawacita 9 skala prioritas Presiden Soeharto karena bangun negara Indonesia supaya jadi negara anu maju. Di antawisna pembangunan fisik, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, agama jeung sajabana. Di antawis pembangunan fisik Nawacita Soeharto dibentuklah jalan tol di Bandung ke Jakarta pemirsa. Aya tah kenang-kenanganana. Eta keur ngamudahkeun akses jalan di Bandung ke Jakarta sehingga ayeuna mah langkung caket deui Pak. Aya tol Cipali, aya tol di Sumdawu, langkung caket ayeuna mah akses jalan teh langkung raos. Leres Pak. Tuh. Eta pembangunan fisik Ibu. Salah sawios contohna infrastruktur. Kanggo kasaean tangtos tujuanana. Tapi lamun kurang diuihkeun ka asal. Allah skenario Pak dihijrahkeun heula Rasul atau napi di Isra Mi'rajkeun heula mangga wang lenyepan Pak. Di Isra Mi'rajkeun heula. Saatos di Isra Mi'rajkeun lajeng Rasul dipiwaran hijrah. Wikeun Ibu karena laku wajib anu ku barudak sakola sok dibaraca sok dinyanyikeun unggal poe Senen tuh ka Pak Guru ayeuna mah sok dinyaranyikeun kana tara kitu eta teh Pak Ustaz. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk terus Pak. Ngabangun jiwa heula, ngabangun badan heula Pak. Jiwa heula. Sakarek ngabangun badan. Tuh, mata Allah oge na Isra Mi'rajkeun heula ngabangun jiwa Muhammad na heula supaya kokoh jeung pengku anu saatos ngabangun jiwa kamanusaanana nembe Rasul piwarang hijrah. Kamu ngabangun fisik. Naon margina Pak? Apalah artinya bangunan megah? Apalah artinya jalan alus? Lain terpenting Pak. Cek tadi geus sae. Itu kan kena mudah. Urangna genah kan buat di jalan saya malah resbu. Tapi seolah-olah teu aya makna di jerona. Apalah artina bangunanana megah, apalah artina jalananana alus, sedengkeun akhlak jeung moral para remaja 0%. Sok nakaraos ku atuh. Ketika ayeuna jalan di alusan dipake babalapan ku barudak, knapot motor gane, gaur-gaur ngahareup ngaliwat ka hareupeun jalema loba ngeng punten-punten acan. Kan risih Pak. Leres. Moral, akhlak lemah, jiwa kemanusiaan lemah. Apalah artinya bangunanana ayeuna sae, masjidna megah, nu ngeusianana eta keneh, Pak. Leres, Pak. Numawi Rasul mah dikonsep ku Allah kukuhkeun jiwa kemanusiaan teras weh dipiwarang kudu hijrah keur ngabangun fisik infrastruktur. Yuk urang sadayana uihkeun kana sejarah eta sehingga tiasa dijantenkeun cerminan gambaran kanggo urang sadayana sateuacan urang ngalangkah langkung tebih deui kanggo ngawujudkeun program-program pembangunan urang kuatan heula, urang kokohan heula, jiwa kemanusiaan urang, mental spirit, energi spiritual question. Energi spiritual question. Ngerti aja? Cek tadi getong make bahasa nu kitu teh ngartinya aja. Da urang mah urang Sun, make bahasana bahasa Sun. Bangga dengan budaya Sun. Kudu bangga jadi orang Sunda mah loba undak usuk bahasana jeung teh hese ngucapkeunna teh nya Pak. Leres Pak. Urang Sunda mah simpel. Beda jeung bahasa deungeun, komo ku aki-aki mah diucapkeunna nya mata kriumbeuh siapa? I don't know. Ditulisna teh I D O N T K N O W. I don't know. Lamun dibacana ku akang wariweuh Kang. Sim kuring teh bisa. I don't know. Bahasa Indonesia panjang kene aku tidak tahu. Mun cek urang Cipeundeui Kidul teuing geus sakitu. Teu kudu I don't know aku tidak tahuan duka cenah. Geus sakitunya Bu. Leres. I don't have money.
Aku tidak punya uang. Kurang Cipeundeuy mah cukup ngomong teh balangsa. Geus gitu. Ya Bu. Benar teh Bu? Ngan aya waktu anu rada ribet orang Sunda teh. Kalau bah pinjem duit geura sok beda. Mun urang geus Inggris pinjem duit teh lend me money. Help. Aku pinjam uang, tolong. Mun urang Sunda rek pinjam duit, Pak. Eta nyaritana san 2 kilometer satengah macan anggeus. Datang ka imah duluna, kumaha Kang calakeun? Alhamdulillah, syukur Kang. Ceuceul Kang cakeun. Alhamdulillah. Syukur Kang bunga boga dulur ieu. Ya Allah doakeun Kang sing sehat, panjang umur kuatkeun kamu dudul geuningan doana oge. Gede Kang di mana teh pikir nanyakeun budak ditanya ditatar hiji-hiji nu 5 teh kabeh. Teu pikir kana bungsu-bungsuna. Gede celak heueuh cenah Kang kaayaan hirup zaman kiwari kuring mah usaha geus bener Kang gara-gara corona cenah. Coba gini ngali pamajikan gede betul. Budak tilu gede cacingan nu kadua budugan nu katilu kutilan riweuh Kang cenah. Boga ka tukang lah cenah. Boga duit rek ngeclok heula 1 juta. Kadang-kadang lamun rek pinjam duit rada panjangnya ditara nanti. Tapi dah henteu di dieu mah henteu punya. Henteu. Tepati beda. Henteu eta. Di Cipeundeuy banyak tepati beda. Dari Cipeundeuy ieu di Simkuring menyaritakeun nge Cipeundeuy itu perbatasan Afrika padi ditu. Bu. Tah, jadi ieu teh aya sabab anu ditimbulkeun ku urang. Corona mah akibat. Mun sababna ku urang dileungitkeun maka tinangtos cek tadi ge sabab eueuh akibat oge bakal eueuh. Lamun sabab aya teu mesti akibatna kudu aya. Bisa jadi sabab aya akibat eueuh. Di antawisna rasa lajengna ibu bisa jadi nu ngakibatkeun ieu datang teh Allah eces dentre pertela doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Pak harus saka anu timbul di darat di lautan temuan ujung-ujung itu aya sabab anu timbul naon ya. Bisa jadi damual ujung-ujung Pak aina longsor. Bisa jadi kapanan karena tangan-tangan jalma anu pinuh ku dosa. Auzubillah geus lah urang mah balikeun diwe ka diri nyarira cek tadi ge ibda bin nafsi muhasabah ngaevaluasi diri masih mudah-mudahan payana ieu acara wasilah ngalangkungan imtihan murang kali urang sadayana sing ditebihkeun ku Allah tina balai cocobi bencana anu baris tumiba. Mudah-mudahan murang kalina menuju nyarupri ilmu di tempat pangaosan MDA Al Barokah pimpinan Bapak Ustadz Kori sing saroleh karina ilmu nu manfaat barokah nyanda kabagjaan kanggo ibu ramana di dunia rawuh di akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapana sing sarehat, sing babarina ngan milik rezekina, eceuna oge sami sing sarehat sing paranjang yuswa. Punya man kade sing kuring masuk rada kurang resep Kang, lamun ngadangu salaki pamajikan kasea ku gara-gara budak. Tepikeun ka salaki teh ngawak-wak cerewet pisan. Aya keneh Kang di dieu nu cerewet aya. Kang aya keneh nu cerewet. Ceueum sana ka dieu Kang uang mandi. Uang jampe dieu. Kepada we hari ibu-ibu mah teu di mana-mana eta teh di Banjarsari, teu di Cipeundeuy biasana ada uang abangku. Tak ada uang abangku. Endang. Eta teh baheula mah keur zaman sok nyapa balik ka imah oge kuateun kadangdang teh meni endah. Sumentil aced-acedan juga domba keur kumincir. Salaki datang nyaba da nyaho meureun mawa duit loba kuatkeun ka sirik teh kana luang pantau langsung ditawaran bapana rek mandinya ku cehaneut. Ayeuna mah boro-boro sekalian ditah nyuh kopi oge hese temen meni sokat cida. Salaki ditah nyuh kopi mana hayang cai kopi eueuh cai. Mana lah wayana ti mana keur meuli kopina.
Tungtung nate salaki teh kalah ngadaung hareupeun imah cinukul bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada jangankan menyambutku dengan senyum manismu secangkir kopi pun tak tersedia kapayahan salakirna teh wah tak oke sok lah di ayeuna urang bebenah da budak mah kumaha nu ditinggalina leres kan leres Pak murang kali mah kumaha nu ditinggalina lamun ayeuna figur nu ditinggalina sae maka pasti murang kali oge bakal nurutan sae mun ayeuna figur nu ditinggalina nya kirang sae pasti kitu ngali indungna rawa griwik buuk dibeungkeun ku kabel bari beureum mata beureum bari uratan jadi nyor susu rayut tutang denglel di bawah nangkarak susu nanti malu ceplok endog bawahnya ngigir kalau kanyelap dina kelek betot ku akang teka tukang siga ketepel papai pentilna eueuh giningan anu aya dina hanapeun bujal eueuh kan hese samping saat ucang-ucangan ibu teh dina ranjang saharepna wanci magrib salaki tas di WC belak morgan pantok kamar mana listrik pareung solohok we salaki disangka jurig ka kalwaru pindah ka imah salakina mundur deui datang kabeh ditatar ustad-ustad sajikeun deui Pak Ustad majarkeun daya kunti di imah abdi kabeh kabul datang Pak Ustad Kori di gerowan ai blak teh mukakeun pantau disorot ku HP cek Pak Ustad Kori teh nah kang daya mah lain kunti geura sok telak-telak ku akang teh pamajikanana alto ibu sing salabarkeun we ulah sok ayeuna nuturkeun we kahayangnya matak capek lah da geuninganan geus aya gede keukeuh teu mahi saeutik geus karuh leres Bu gede teu mahi saeutik kurang leres Bu da kurang wae kapan pamere teh ari ayeuna bandingan anak-anak kahayang dan syukuran we lah ka Allah sing salabar teu aya deui lah zaman kiwari mah moal ti kitu narimakeun kana kaayaan syukuri hese ajengan heuh pasti hese dawuh nu babari nya Bu leres ya pasti hese kan lamun ayeuna kurang teu nikreuh ngeureuyeuh diajar mah nya pasti hese matak diajar we sakedik lah mulai ayeuna sifat-sifat anu kirang sae kurang dikirangan gitu. Mudah-mudahan sekedap di bayi mayunan sasi Ramadan dan sadana sing dipaparinan istiqomah dinanggoni ngalaksanakeun ibadah langkung ningkat deui amaliyah ibadahna biasa anunya berjamaah kakarek magrib jeung isya mudah-mudahan kemanambihan sareng subuh nanya amin ya Allah ya robbal ya ieu mah nya anger keneh we geuningan nanti baheula teh subuh kaberangan lohor di pagawean asar di perjalanan maghrib ke sorean isya kapaehan henteu sapoe sapenting Bu nya beres Bu subuh kaberangan lohor di pagawean asar di perjalanan maghrib ka sorean isya kapaehan da bari kasareana beunang digeingkeun rupanan ieu mah teu beunang digeingkeun ngeunaan paku labas we Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin mangga urang sasarengan tutup ieu majelis ku barokah doa mudah-mudahan naon anu parantos diprogramkeun pangwangunan ku desa ngalangkungan paku kali lengerengan sing aya dina kalancaran yang mudah-mudahan sing dihasilkeun sadaya pamaksadan ieu lembaga Madrasah Diniyah Al Barokah pimpinan pun lanceuk Pak Ustad Kori mudah-mudahan sing tambih barokah sing tambih majeng umum nama warga masyarakat nu aya di sabudeureun ieu desa Cipeundeuy dikawit kidul duwikeun ka kalerna kulon sareng wetana mudah-mudahan sing harasil maksad sing arageun milikna ditebikeun cocok di balaina wabil khusus
Doa barokah doa di sadayana kanggo almarhumah bojo napun lanceuk bersama palebe desa barhadinten kapengker parantos mulih rahmatullah ngantunkeun urang sadayana. Mudah-mudahan sing dihapunten ku Allah sadaya dosa perdosaanana, ditampi amal ibadahna, sing dirahmat di alam kuburna, ditempatkeun di tempat anu mulia anu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya kabiru antal ladzi la tahtadil uqulu biwasfil uzmati. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul mahmudu fi kulli fi'alih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma anfa'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar was-suyufal mukhtalifata wasyada'idal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Wa min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa auladina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak sakitun kabeh hatur disimkuring hapunten anu kasuhun. Wilayah bahasa simkuring anu mata kirang merenah kana maneh kabiasaan simkuring anu kirang sapagodos mangga panawakuf anu saadin-adinna. Mudah-mudahan mulihna karorokok masing-masing sing aya dina kasalametan tur dina kasehatan. Khutbah sofa wa da'ama qadar wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.